Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menyaksikan video-video dari channel ini. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Hari ini kita mancing lagi bersama Mang Gondrong. Sambil kita mancing, kita dengerin ceramah yang berjudul Cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya pohara resepna pohara ka Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam ngan Kangjeng Nabi Yusuf na ditangtaingan ku Allah maksum. Budak-budak teh titah ngazinahan tapi Kangjeng Nabi Yusuf masyaallah nu katingali teh Allah. Karena ya jependi malah ini udang-udang. Di sekolah dia kan udang. Abnormal. Tapi ngaran-ngaran manusia Kangjeng Nabi Yusuf Nabi tinggal Nabi ai geus ningali ngabeledeh mah nya usah ngabeledeh ini ngabeledeh susu yang beledeh bae bahasa kolot ngarep geus teh diwadahan kahandap geus rada morosot setik atuh anu boga onom ngomong gitu ge giliran itu ya otomatis paling meuli bodrek jana untuk melampiaskan bodrek nggak ada harga saya ini opat. Nah ayah basyariahna tembok resep jin hayang ya pastilah kan lain ukuran awewe urang pondok temu urang Maroko mebe boro-boro dibukaan germata baju nage geus menggoda komo ieu dibukaan dinarepna katingali nyarong cero bujur epok cendol. Ya Allah, di Mesir sih epok cendol naon ya. Apa bahasa Bandung epok cendol. Nah, begitu ayat langsung turun malaikat Jibril alaihi salam. Nyekelkan ramokna dipencet set keluar cai mani melalui ramok. Maha kawasa Allah. Lalaki kan lagi keluar cai mani mah. Kos gak ada kadu kasih belah. Aduh sana aja dihayu-hayukan ke mabok. Aduh 3 kadu. Aduh enggak baik. Moal daeke. Bere deui awewe nya karena turun doang bere deui. Tetep ceuli datang ke ditayakan deui. Anu keluar naon angin. Kecuali Abi Broza. Lain deh jangan nama kuari kuladan. Nah, lengit itu mah. Teka laksanakan Siti Zulaikha, Masya Allah. Tetapi dia ku Allah keluar dikeluarkan di istana cumpang camping untuk mengenal Allah dibimbing langsung ku Allah. Nah cek pikiran anak sapira makhluk aing resep ka makhluk padahal maja aya khaliq Gusti lepaskeun abdi kaluarkeun abdi tina kacinta selain ka Gusti. Abdi teh jelema anu pinu ku dosa bobolokot ku dosa cileletik tepi ka ayeuna teh karesep dengan sakadar ka makhluk kasenangan dunia
poho ka Gusti, Gusti bimbing abdi hayang deket jeung Gusti. Akhirna maha kawasa Allah aya rasa di jero qalb pecinta ka Allah, makin hari diurus makin dalam makin dalam makin dalam. Boro-boro inget ka Yusuf nu sakitu gantengna, kagantengan Kangjeng Nabi Yusuf mah mun samangka dibelah dua sabelah ku sorangan, sabelah deui jang balarea untung eta ngaran Haji Pendi aya irungan ge, untung aya ceulian ge, aya ngana ge nu dipake aya nu mita resep bangsana bebe gitu. Jalain bangsana momoal. Boro-boro ka Kangjeng Nabi Yusuf Siti Zulaikha kadirina ge geus poho. Seri sorangan senyum sorangan. Lamun kadiri poho atuh moal hayang boga imah. Urang nu mantak hayang boga imah teh teh urusan awak. Nu mantak dimulai teh mandi ge kudu make sabun capluk bae. Oh, tahu sia tahu mah. Urusan awak teh urang teh hijab ka Allah. Kurang-kurang bisa nama jadi halang. Mun urang teh nu ngabimbing mah teu cukup, gahalangan ka Gusti Allah ku sikat gigi. Ngahalangan ke Gusti Allah ku odol bae salah odol bae pamajikan dimarahan. Bau tama hijab lagi luar biasa. Gitu kene pakaian baju kudu anu necis bagus kadeleun hijab. Ai anu poho ka makhluk mah poho ka diri atuh boro-boro mandi geus teu mandi. Sakapanggihna segala rupa sakapanggihna. Begitu Siti Zulaikha lapar pas didahar ku manehangana roti ngomong cek roti deka Allah masih keneh ngadahar abdi mah atuh batal balangkeun bae keur lapar. Pan Haji Beni mah keur seubeuk aya nu nawar dahar abdi. Bener ya nama. Aduh, mau bungkus dah. Jangan nama orang koros dari kakak. Ya Allah, Siti Zulaikha dibalangkeun roti. Jadi kulantaran lapar geus sababaraha poe teh dahar ujukan kan ka Gusti Allah ya Rabb. Atuh abdi teh dek gadahar roti ngomong ai teh dahar pan abdi teh ieu lapar nyanggakeun sadaya-daya manyadi kudu mawa kalaparan nyanggakeun abdi nu Gusti sadayana kekuatan nu Gusti daya jeung kekuatan teu nas pasrah cenah kudu maot abdi nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti di jero hatena aya diberi ku Allah ilham baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Eta bakal jadi kekuatan tidak harga maca eta kuat langsung dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tamam wala haula wala quwwata illa billah. Masya Allah gagah ngelehkeun pare Cianjur anu ngaran Pandan Wangi naonan roti buatan Maroko nu dijieun tina gandrung asli naonan komo tamah nu di bandara teh roti naon gara nu di bandara di naon gara roti naon ye wah ieu parah ieu bener paingan anu di kapal puyeng boy pernah nyana ngadahar meuli manca tanyakeun hargana sabaraha dia teu ceuli tah jawab ge ceuli aing 2 potong ku sia lamun hargana aing ngadahar mah geus ngadahar mesen deui
bos gitu. Aduh, disebut bagian yang ngeleknya nyuhun. Ayah harga waktu daik nyaho, nya nama daik nyaho, lamun nyaho, mah lagi kaget. Itu ya, asal ke bandara, beres melan aja agut, boy. Aduh, iya pun sabaran gitar gana. Incu 20, jadian mah. Masya Allah, ini seperti itu lah. Hiji-hiji raja lemah beda-beda kubus ya Allah. Jadi Tangerang dengan hiji kos gitu teh. Kajen. Nah, eta baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masyaallah, kuat. Ku yakin tunjukkan ka Gusti pan abdi teh ieu teh butuh dahar tapi ku Gusti dibere babacaan tapi babacaan eta teh kok sarua bahkan leuwih ti kadaharan naon rahasiana Gusti yakin mantap urang Kanjeng Nabi maca zam-zam 5 syuibala teh zam-zam kumaha niat minum hayang sebedahar zam-zam masyaallah bakal merek adaga sakumaha dahar urang dahaga minum zam-zam niat galepaskeun dahaga zam-zam masyaallah urang niat 5 syuibala hayang boga kekuatan zam-zam urang hayang cager tina panyakit zam-zam eta mah geus aya loba jasa teh mah geus pokona loba terus pohara asal yakin kuncina yakin jadi pedi mah tuh minuman zam-zam bagi pangaruh cek nya cenah bisa we lapar bae watak meureun tah mah alam haus zam-zam 5 syuibala komo dik ngabuktikeun zam-zam boga kekuatan loba jamaah nu nyasar balik lain ke hotel tapi ke masjid duit teu mawa segala teu mawa minuman zam-zam pemen kekuatan ke Gusti lantaran nyana keur madarat teu nyaho balik ke hotel minuman cai zam-zam bae sapoe 2 poe 3 poe kuat Masya Allah apalagi ku babaturan aja sini aing buku teu nyaho balik balik datang ke hotel lapar deh diinum di zam-zam teh diinum di zam-zam supaya sebeuh cara di masjid teu bisa naon yakin bahwa bau zam-zam 5 syuibala asal zam-zamna ulah zam-zam tanah abang eta mah aya kerja sama jeung Haji Pudoli tanah abang aduh masyaallah jualan teu pareres orang Indonesia mah wallahu alam teu makos kitu beto mah zam-zam menang ti mana rasana ge hambarna lain hambar zam-zam tah mah hambar laut. Nah, barisan di Indonesia aya meureun zam-zam nangan sabaraha persen gitu. Nah, iyalah Siti Zulaikha beuki mantep keyakinan dia tuh. Teu kudu sebelek kene angan dahareun jeung langsung we. Asal lapar maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwwata illa billah coba kuari mengaji pendi japa majikan teu boga anak teu ngurusan masak sorangan jalain santri santri masak sorangan bisa namanya lah santri bagian pokoknya mah kula lamun santri sorangan teu melang we pokona masak pokona deuk asak deung teh di dahar bae santri mah pokoknya santri mah bebai aja haji pede ya sekat nah bulatkeun coba ieu mah haji datang ka imah geus teu kudu ngangan sang baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar Isuk sore datang ke sore bisa tinggal kicip doang yakin yakin wiridan naon bae didikeun ka jelema nu teu yakin mal bisa pelet nu ku batur manjur kunaon moal kadugalan nu ku batur mah kitu manjur jana mah moal nu teu yakin mah moal nu teu yakin mah yang paranti mokoy pansal Abdul Qadir mah bismillah dan selanjutnya teu yakin mal bisa maju tadi misalnya katakan
misalnya ya babaturan eta bisa deket-deketkeun jalan daerah toy lah bisa ke Banten salengka dua lengkah artinya nama pamer ada saya bakal Banten dan salengka dua lengkah saja teh ayo sering lu ayo diarah ke pujan gak ke bae lu tidak datang iya Banten cek ieu mana iya katanya iya Banten geus datang ieu aing mah dua lengkah doang puguy mata tangga. Nah, iya. Begitu ceritakan prosesnya lila nama datangkan ke Kanjeng Nabi Yusuf jadi raja. Lila prosesnya. Akhirnya kita ganti Zulekho nanya, ayo tidak ada penjembatan. Tanya, oh iya sipatannya, oh bener iya Zulekho, Masya Allah. Inilah wanita pertama yang pernah mencintai daku. Dan daku pun jatuh cinta. Taruhlah cinta pertama, maka akan kucari dia. Gunung yang tinggi kan kudaki, lautan yang dalam kan kuseberangi. Masya Allah, Oma Irama. Nah, datang. Assalamualaikum. Cicing bahaya situ. Assalamualaikum. Tilu kali taraf ningali. Kenal teh. Bari Kangjeng Nabi Yusuf jadi raja. Kasep anu tanding, make pakaian kebesaran, kendaraan kebesaran, sesengitan anu tanding. Masya Allah. Saha. Coba saha. Buka. Yusuf. Oh iya. Lain iya. Kangjeng Nabi Yusuf teh yuk. Kurang ke istana. Cik Siti Zulaikha. Kiri kula bogoh ka anjeun teh. Ai kuari mah leuwih ganteng ti anjeun moal kabita. Nah, sebab ayaan nu leuwih ganteng. Aya anu ngadamel bumi langit leuwih cantik, leuwih ganteng, leuwih segala-gala. Kula mah keur jeung eta. Mun dikak bulu kayaknya wah. Ieu mah bisa didongkrak hukuman. Lain pemikiran lain pikiran manusia model urang. Waduh, sekali dia Zulekho ieu urang kawin ka istana. Mal bisa cek. Makhluk kaset deh bakal tae dunia hebat ke bakal rusak kula mah resep kan yen anjeun yen kula yen dunia etalah teu bisa dipohokeun keur bareng jeung mahajemi ya Allah sumplang camping awak teu pernah mandi. Pemikiran lagi selain pikiran karung, selain memikirkan apaan lainnya nama. Lain ibadah dia mah jual tanah, harganya 75, kuari geus harga 500.000. Kuari asal neu tanah eta, hampir ngaluncat di mobil ge. Duh, sang mun keur teu dijual mah mun keur teu dijual mah atuh loksun bisa. Miliaran cek dana teh. Tulisanna susah mah susah bae. Kalau nak tuh kerja dijual, goyana, teban panjang urusanana. Etasi. Yes. Lain milik titik beres. Selesai. Ia berasal dulu, kadinya kasawa. Heap. Kudu ngada harobat jantung. Lah. Ila Zulekho. Ka makhluk. Yusuf jadi raja Kangjeng Nabi Yusuf nu ganteng Kangjeng Nabi segala-gala aya di nyana ganteng aya di Kangjeng Nabi Yusuf gagah aya di Kangjeng Nabi Yusuf sugih aya di Kangjeng Nabi Yusuf kerajaan tahta aya di Kangjeng Nabi henteu kumaha deui nu mantak lamun nu ganteng ka neraka dengan dalil Gusti kunaon Nabi dibere ganteng sehingga abdi teu bisa mawa ganteng abdi teh kapita ku ganteng angkeun Kangjeng Nabi Yusuf gantengan mana sia jeung Kangjeng Nabi Yusuf bandingkeun mal bisa ngomong. Ayo. Sugi. Gusti abdi teh atuh ulah dikanarakakeun bungan Gusti mereka sugihan.
mentak abdi adur-aduran kade itu teh tekan kugus gara-gara nama dibere sugih jabaran abdi lamun dibere susah da moal kieu datangkeun Kangjeng Nabi Sulaiman sugihan sase jeung Kangjeng Nabi Sulaiman aduh ayo mentak Kangjeng nabi-nabi rasul-rasul dipake jalil engke di akhirat ayo Gusti abdi mah kumaha ibadahna di abdi mah gering teureun gering teureun aduh abdi mah lempang mah bisa kene maksudnya lempang bisa abdi debat bes 2 jam bisa tapi hari sholat mah kudu make kursi roda aduh nah iyalah didatangkeun Kangjeng Nabi Ayub nah dan lain-lain sebagainya eueuh jang ojek pakir datangkeun Kangjeng Nabi urang leuwih pakir saha Gusti Allah. Nah, iyalah jelema anu geus cinta ka Allah sehingga datang kalep perasaan naon di alam dunia la maujuda illallah. Teu anu maujud kecuali Allah diri sorangan ge poho. Mantap moal aya pasini tamer cenah. Moal aya pasini BHS moal bani malam lebaran baik ge dibere enggeus jokot enggeus incu dihitung keneh baik aju bening mun datang mah ka incu gitu bareng ditanya cu aya anu dibere tamer ku abah ku bokot ya Allah berarti kan ka mana eta ayo ka mana eta ya lain buka generasi asli mah la ilaha illallah annal insan la yaron nafsahu jelema teh teu kadirina poho bi muqabalati jamalillah ku ada pada panjang keelokan Gusti Allah boro-boro ingat kadiri ku kasat ganteng gagah Gusti Allah maha maksa Gusti Allah pokoknya nah urang boro-boro jeung Gusti Allah kakarak boga kabogoh urang Cikupa bae ge urang bogoh ka manehna bogoh ka urang ngomong lagi jika aku tidak jadi kawin denganmu aku akan bunuh diri ambo udah kata si cinta mah dicicikeun kabeh cinta dicicikeun kabeh jangan kau tinggalkan daku hampa diriku tanpamu Masya Allah tak ada gairah hidupku tanpa bersanding denganmu engkau lah pujaan daku satu-satunya di dunia yang tercantik hanya engkau gombal barang di dalam masa nyungir nyungir tapi eta waduh gombal dah parah gombal ya Allah ya Rabbi nah kajen nyana ngobrol di kuburan haju hujan dirincikan ti jam 8 bari hujanan tetep bae ku bogoh poho tak ka hujan poho ka segala sebulan kuntianak ke poho jurig dewa Allah pokona poho kabeh nu aya hanya manehanana doang inget-inget tarhim begitu tarhim jaga subuh eta kakarak jeung ka bogoh ieu jeung Allah Maha pencipta langit dan bumi renungkan ke orang Gusti sahanu bisa atuh ngadamel langit teh sanes Gusti jeung moal aya sahanu bisa atuh ngadamel bumi sanes jeung moal aya horenganan abdi teh ciptaan Gusti lahirun batina dek ka mana lumpat atuh abdi teh da ditinggalikeun ku Gusti dikanahokeun abdi teh ka mana lumpat teh la mahroba eueuh jang lumpat Gusti ilahi kecuali ka Gusti Gusti kenakalan abdi teh tina mata celiging saja banata teh kadorakan abdi we ka Gusti nyanggakeun Gusti sadaya-daya tah sok geura tapakuran ku urang diri urang teh mareng ciptaan Gusti bisa hirup teh ieu teh atuh dibere ku Gusti be bisa napas teh Gusti bisa ningali teh ku Gusti be bisa ngadenge teh kitu keneh horeng nu Gusti sadaya-daya cak Gusti hirup sia abdi teh keur aya di sifat yuhi Gusti be pikir mameureun sababaraha waktu deui mah mumit Gusti yuhi yumit Gusti ulah waka abdi manokolot lebe heula aja goreng tungtung
Ya Allah, ya Rabbi nungora mah nyusul, nungora mah antum lana sabakun lana nyusul, nungora mah ayeuna mah geus lain nyusul deh, Bro. Lain nyusul deh, Bro. Kunaon eta ligola batil hayra lantaran kali ini ku bingung. Urang ngaji tauhid lamun can bingung men can datang kana katauhidan masih kene upar-upar dalil ya kalau can hebat. Ke geus bingung karak. Geus bingung karak nu mantak tauhid mah intina ieu ngabingungan Allah teu nyaho kana aslina Allah eta adalah nyaho. Eta pasti bingung kan berarti. Asli ngaji tauhid mah kan pasti buka kurang 3 masih ke hati, buka kurang sanusi masih kada naik, buka kurang teh umul baroim geus ada lap-lapan, buka kurang hitam di jang ilmu pasti mesti katotor kan kurang bingung ujung-ujungna. Nah, bingungna urang teh ya eta nyahokeun Allah teu nyahona ka Allah nu hakiki eta adalah nyaho. Sasakitu bila ilmu tauhidnya, nah ini yang ligola batil hayrah wal bahwiyah bin nafsi sakulah Syekh Fariduddin ye daran syaran ni hadet termasuk di gurun tak gurun pasir nundulu kadieu kaditu teh tatangkalan satungtung deuleu kekasih bertengger aya dina singgasana di deulean makhluk mah mana nu kadeuleu di gurun sahara di gurun pasir mah moal aya nu kadeuleu. Kaler kidul petan kulon teh mun urang kamari milu waktu keur ka Mesir naik bus teh Yordan terus urang naik bus Masya Allah karim eta bumi Allah lega da luar biasa saha cek urang ieu sih di dieu wani ningali saantero arah tatangkalan bangunan Masya Allah istudi batu-batu baik cekulan teh Cikupa mah dipermasalahkeun teh sameter begetan nu ngamasalahkeun tah ka dieu tapi pindah ka los lega keneh uraja ge di los teh beureutak sia los hayang sakumaha hektar los ya cicing di nyata asa ulah ka kota sia teh di dinya sia eta mah bener-bener teh Masya Allah urang nu ka Mesir teh bangunan tatangkalan batu Masya Allah. Tetapi kekasih Allah mah yakni anu cinta ka Allah justru senang hirup di dinya teh saat kadeuleu maksudna makhluk Allah deuleu hiji-hiji acan boro-boro makhluk Allah nu ngaran manusia manuk ge tetapi babarengan jeung Gusti Allah nikmat justru dibawa kenikmatan hamba Allah cinta ke Allah mun masih kena resep ka makhluk mah naonan teh tah saat seperti pasti bega teh jauh Yesusan karamian salisan-salilana di singgasana eta teh rasaan ku pesta jeung jamuan padahal nyana itu sebatang kara eueuh makhluk boro-boro nu ngaran manusia onta himar manuk be eueuh tapi terasa babarengan jeung Gusti Allah senyum sorangan nyana rarasaan teh loba jamuan rarasaan teh keur pesta kunaon eta ku indah-indahna ku batur mah pajar terlantar horenganan jana mah keur bareng jeung Allah senyum sorangan inilah terasa aya di tempat pesta bar rarasaan lu mantap tanyakeun ka kiai kunaon eta kiai resep di imah bae ti loka mana horenganan nyana mah di jero imah teh lain sorangan duaan jeung Allah tanyakeun coba ge ka Haji Pendi Maji kunaon resep di jero imah bae tara ka mana
Sieun aya nu ngejar hijab. Bukan beda. Aya jelema anu nyilip teh jeung Allah, aya jelema anu nyilip ka sieuna. Aya deui Habib Rozak kudu di sorangan we. Frustasi. Frustasi, hayang kawin deui urang daekeun. Amedeo syukur Ahoy sakutra sakabeh ate laksana bunga anu teu berkembang. Begitu urang ningali bunga nu tadina cingkuk wari mekar. Ya Allah. Hartina lambang keindahan komo bunga mawar mah ya Allah ditinggali ku urang teh deureum lain putih lain segit anu semerbak dideuleu ku urang indah diambean ku urang seungit eta teh lambang senang pas kitu mantag aya awewe bae lepas dina kembang mun make baju disusunna di kembangan lamun make jilbab di jilbabna di kembangan maksudna di diri aing teh aya anu seungit ieu teh bagaikan kembang aya satu kebahagiaan lamun ku maneh ieu teh dibukaan dia jatuh teman teh seungit bau jaksa wah raribut jelema aduh bedi sih serius sorangan tolol teh coba nanaon aduh deangan besi. Nah, itu kembang teh lambang keindahan teu aya bae. Urang Karawang mah geus lain di jilbab deui, lain di susu deui, lain dibujur. Kembang tadi teh dibujur, goblok urang Karawangnya. Aduh. Ayolah. Bejon hus. Hafoye. Tiur as hartina sakabeh jiwa. Seperti percis berbaris turuna anu halali berbebas manu halali bergaluhur tedek di mana bae turuna kumahanya na bae acara di dieu ahibar deui ahdi dieu ahibar deui ahdi dieu ahibar deui eta teh lambang senang waliullah teh kos kitu mantep embung katalian Dementek kula boga sangka bahwa Habib Lutfi teh gitu pilihan mah boga ngan ai kudu jadi tim sukses semua datang ke sampah ge moal kajen kuku mah ge pilihan ge dirahasiakeun sebab atuh leungit kebebasan para aulia Allah nu bertoriko mah daekeun kitu jadi tim sukses cadu moal daekeun sadu mungku karam dempak moal daekeun buah jasa masalahnya naon udah geus boga keindahan kesenangan sebab indah teh kan bebas ketika jadi tim sukses emang bebas teridak moal daekeun waliullah maka jangan pilihan mah boga demi bangsa jeung negara ya harus hubul watan minal iman atuh mulai guys tinggal nunjuk dah beda lah aja kudoli kita teh hubul waton ngaranna di salamatul ummah mantap jasa atuh ki kudoli gobloknya na saudara baralik jelema bingungnya na barang kieu nah ini sial teh ki kudoli datang deui jamaah lain kita tadi jajan teh oh kak tungtungakeun kieu deui ditibahan atuh barang amin kieu deui amin teu kira-kira amin atuh kieu teu beres si bodoli blon atuh amin mah kieu lah amin Allahumma amin beda amin politik bos atau zikir politik kayak zikir la ilaha illallah la ilaha illallah no atau zikir sekos gitu deh la ilaha illallah la ilaha illallah
Atuh lamun mau kampak orang dia goblok ya. Kiai macam-macam. Nah, waliullah malaikum sebab nak talian. Waliullah mah ngomong naon sangeunana nyana, kumaha ngeunana nyana. Adapun milih kudu amun milih teu masalah ngan jadi tim sukses tetep ceuli. Wadaekeun banget katalian Allah hirup duduaan din Allah sakumaha tadi batur eueuh nyana sorangan sakan aya di tempat dinu kujamuan ya Allah seakan-akan percis kembang anu kakarat mekar indah luar biasa percis kos manuk dek turun di mana bae merdeka ngaranna etalah ketika Ibrahim bin Adam katalian ku kerajaan teu bisa cadana ka Allah ketika katalian ku dunia teu bisa copokeun nyana kabeh langsung manehanana ka guha sorangan we illallah la ilaha illallah la ilaha illallah turun tidinya nyana mencari guha lain sebab geus kaambil di guha eta aya seseorang nu keur zikir akhirna nyana pindah begitu pindah ke lewat aya jelema ragam di jembatan ka handap begitu ragam ditunjuk kif eureun kaluhurun teu ka handap teu Masya Allah sampai jelema kararaga ditongtong kan ku jelema jelema atuh geus ya ka handap teu bisa geus ya kaluhur teu bisa ditulungan nah teh sieun bisa kos kieu pajar hebat bae aing gitu kan terus saya buka wiridan gitu kan dia bisa ke wallahu alam ngan aing ngadenge suara be suara kita saha nu ngomong kieu barang di daerah Ibrahim bin Adam keur kieu oh kakar ditangkep eta bisa kos kitu panjang dongeng namangan kasimpulna yakin ka Allah jelema bisa kitu coba ge aya jelema ragag dangkal kalapak lagi pede kip misalnya aduh nu itu na pae nu nyana ge nu nunjuk na pae oge dantung ada ada siap beres tu boga yakin mah kos itu nah ya Ibrahim bin Adam wah Masya Allah luar biasa yakin nah iya orang dek ibadah ka Allah teh ilmu geus aya ilmu syariat ya orang geus yang wudu salat dan lain sebagainya tinggal yakin ka Allah wa kama qala Isa alaihi salam wallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون